bisa atau makabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ari ieu sapopoe wiridanna naon nu paling istimewa? Sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Eta nu paling hebat. Eta mah wiridan biasa. Cak Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Teu wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji, mun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen. Langit bumi jeung eusina timbang. Tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos kitu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji. Timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masyaallah. Matak cek kula mau loba-loba. Besi ngambai. Hiji bae. Itu maksudnya mah lain kitu, kayak kitu deui hartina. Cacak-cacak hiji geus pohara, eta teh ngabibita, abeh urang teh semangat. Gede jasa ganjarana, maca nu loba, lain cara nu tadi. Sia deh yo, sia tadi masalah nu tadi mah. Ulah loba-loba sia, kudu engke ngambai. Nu ieu ka dieu. Tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh. Salat di Mekah mah tepan 100.000. Tuh. Luar biasa sarangkat 100.000. Geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu salat. Loba jasa ke loba ting salat deui. Blon. Lain kitu atuh. Ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa hurrima alaikum saydul barr, jeung diharamkeun ka aranjeun kabeh saydul barri buburon binatang daratan. Binatang daratan mah wa huwa ma yaishu fihi minal wasil makul, binatang anu hirupna ngan di darat doang tina sato kesit anu sok di dahar. Eta teh binatang-binatang daratan, sapi leuweung, onta leuweung, munding leuweung, domba leuweung, uncal leuweung, kijang leuweung dan lain sebagainya. Nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok di dahar. Na ieu diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma, selagi aranjeun kabeh langgeng keur al-ihram. Mun keur ihram haram ngabuburon, haram ngadaharna, haram ngabuburonna, maehanana haram ngadaharna. Tapi lamun teh nu ngabuburon mah nu halal di dahar kuno keur ihram atuh teh naon? Zaid ihram, Khalid teu. Ki Khalid manggi uncal, ditewa kunyana di buburon atau di panah, digoreng, haju di dahar ku kabehan teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon, ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon. Ulah sote nyana nu ngabuburon, nyana nu ngadaharna. Minji hati ngabuburonna haram, minji hati ngadaharna ge haram. Teu meunang. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring, bakal dikumpulkan umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat
nu jadi presiden, nu jadi raja, nu jadi menteri, jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi camat, jadi lurah, nu jadi RT, jadi kiai, nu jadi wali, anu jadi nabi, nu jadi rasul, nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala. Nu kasingsan teu bisa aya nu kasingsan, hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta, dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun. Dipenta pertanggungjawaban masing-masing. Tanya sabaraha umur, mata digunakeun naon, celi digunakeun naon, sungut digunakeun naon, harta digunakeun naon, ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP. Mun urang salamat sorga, teu salamat ngagejebur. Iyalah wattaqullah, kudu sieun maraneh ka Allah. Ieu mah khususna tentang sayd, tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram, sing sieun melalui aturan Allah. Sebab urang bakal dikumpulkeun, bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye. Uhilla lakum, dihalalkeun karanjeun ka saydul bahri, buburon lautan. Nu aya di laut teh eta adalah mutiara nganu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat. Berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut. Aya di laut berarti urang teh kudu silulup. Ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara. Di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan. Nah iyalah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman. Sok teangan ilmu marifatullah wa rasuli supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh. Mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae. Per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu marifat. Uhillalakum saydul bahar, halal teangan coba ge ilmu marifat. Wa ta'amuhu, halal kadaharan bahar. Iya nih, ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat. Berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah, jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah, jang nu leuleumpangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli marifah, iyalah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Iyalah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna iyalah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakahah, urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar, ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar,
diharamkan karanjen kabeh saidul bari carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani, ieu adalah saidul bahar, aya alamul jismi, saidul bari. Haramkeun saidul bari nu mahsus-mahsus. Ya teh ulah aya kesenangan-kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus, eta moal waka jadi wali kos kitu mah. Berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa. Iraha tanggal hiji hajina Jumah geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal hijina poe Jumat. Hiji mana Kemis. Malam Jumat aya 7 darjat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak. Bakal istimewa nuturkeun falak. Sebab ru'yat tanpa palak moal bisa. Nah ru'yat teh akur jeung palak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah. Batur ge ngaritung. Namun nuturkeun ahli palak ti Ramadan datang ka Syawal, datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu palak nuturkeun ru'yat buah benar buah henteu, mudah-mudahan bener, tapi wallahu a'lam nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin. Sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah. Malam Jumat geus 7 darjah. Dunia ahli palak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pagi teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh kitu akbar apa henteu, padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae. Mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula. Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat. Nah iyalah disebutna haji akbar. Dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu. Supaya pas nak engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 4 berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah. Kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua. Jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha, urang jeung Mekah tafawutna sabaraha. Iyalah permasalahanana. Ngantak moal akbar atuh taun dieu. Lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu bakomo lantaran bulan kan ti ditu ayana teh di barat mungkin geus di urang pencan
tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus rukyat NTB teh belah manaeun Tangerang NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu rukyat teu kudu palak cek ahli pikih nek dilupatkeun ka mana hayu sia ayo dek lupatkeun mana ngomong sia keur carita geus pokona orang bari maula loba omong nurbo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih Wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih Atut mudah-mudahan ridho deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge aduh cenah kiai nu menangna Atut sebab perhitunganna lobaan Atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula keuna kadengeun keuna bubungahan sakedeung deui lurah diseret ji yang gitu sebab jana geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus endek mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae yes kuari mulai diperbaiki sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya berarti kan ieu aya sutradara ieu dibalik ieu aya saha sutradara sebab shooting geus siap teh bintang geus siap urang teu nyaho sutradarana nah jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap Atut nu menang cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap ai geus teu kuat tuh hiji geus sakitu bae teh ngomong heulana ulah panjang-panjang nomor kedua puasa ya puasa tanggal hijina haji kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa 3 berarti orang puasa ke seberapa poe urang mana ya
berarti ayeuna Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumat Sabtu tarwiyah Arfah eta lah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumut tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho gedena ganjaran masyaallah geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakaraknya hokuari atuh isuk mulai dah terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna arfah soma yauma arfah sajelema nu puasa di poean arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang masyaallah tah lamun datang ka teu puasa tah mah pohara jasa Kangjeng Nabi geus promosikeun sakitu luar biasana cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna kadenge ku cilik urang teu puasa tolol bolon tambah jelema masyaallah jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu arpahna poe naon Sabtu geus Jumat Sabtu tarwiyah arpah teu mah geus ulah ka mamana di jero kamar geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem geus pokona daripada bentan deuleu TV deuleu pemandangan anu lain ka Gusti Allah na eta bandingan di jero kamar hees aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hate teh moal paeh lamun hate teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teu hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun hate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun hate hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup kaburi bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban enggeus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah ayo bae 2 3 4 5 masalah lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban
bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah. Gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes set geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana. Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban. Mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho. Umur teu nyaho, buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang. Mumpung kuari bae keur boga. Cenah kiai naon eta korban teh sapi. Sabaraha urangan sapi? 7. Kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah. Masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditu naon buagah kula ieu. Naik sorangan bae eueuh masalah. Boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae masalah. Ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7. Kitu maksudna. Besi we tujuhaneun teu meunang ku sorangan, lain teu meunang ku sorangan. Pan urang lamun embe ge 7, ieu nu sa nu kula, ieu nu sa nu kula, ieu nu kula kabeh. Wih, mamang sekaligus 7. Wah, masalah. Besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah. Eueuh masalah. Tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu. Ieu ge sapi sorangan cenah kula mah. Hiji eueuh masalah. Ah endek ketujuhan we mangga. Embe hiji sorangan embe mah. Tapi mumpung orang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah orang lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis kerenteuna ge sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih ya eta kos kitu. Nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah makabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pang bagus-bagusna wiridan cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ye tah mah wiridan biasa cak Kanjeng Nabi Musa boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti teh wiridan biasa wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta masyaallah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae ieu teh maksudna mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deui yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambay nu ieu ka dieu
Sama ongkos. Jelema nyaritakeun salat di Mekah teh. Salat di Mekah mah tepan 100.000. Tuh. Luar biasa sarangkat 100.000. Geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu salat. Loba jasa ke loba ting salat deui. Blon. Lain gitu atuh. Ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur, urang babarengan lebaran kabeh. Minggu selanjutna ngaji deui. Ngaji deui. Minggu ka selanjutnya ngaji deui. Jadi perean ieu mah geus. Ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pere, minggu berikutnya ngaji deui, terus ngaji deui, ngaji bae. Salila orang panjang umur ngaji. Berarti eueuh pere. Eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah? Ulah nyanyakeun ka Mekah. Ulah nanyakeun ka Mekah, tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci gitu. Sakitu bae geus sama. Tanya engke. Ceknya kapanggih? Oh berarti ka ditu. Ceknya henteu, atuh henteu iya. Tama kumaha nyana bae engke jawabanana. Balik ti marka tanya. Kapanggih si henteu jeung Ki Uci di ditu? Ki Uci mana? Ki Uci Cilong. Henteu. Ya teh mang henteu jinganan. Gitu, mencaknya kapanggih, nyawanya nyawa okos berarti. Aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu. Deh, sil kejai kapanggih ku kertoap. Bener. Cenah. Kiai cara ku kula di kieu-kieu, aju nembalah henteu, atuh okos doang tah mah. Aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang, insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah. Sakitu bae pokona mah geus. Kelek ge emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih? Jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170. Nu sajen aya 400 babaturan ada teh. Ipates saja aya keneh sebar. Eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan. Tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani. Berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa. Hiji nu plus, kedua nu susulan. Geus bae. Ditangguhkeun ke Sabtu, ke Senin, ke Selasa, ke Rabu. Itulah harapan. Asana cek ulan nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi. Cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu perjuangkeun. Mantap cek ulah ngaji bae urang. Sebab kuduna berangkat ku ari Minggu. Minggu teh geus dibejaan berangkatna jam 10. Keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10. Tapi sekolah mah ngaji bae. Kuari kudu nama berangkat nanti jam 10 kuari. Tapi sekolah mah ngaji bae. Salah pisan. Tapi aya nu ngabantu. Lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji. Bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun. Oh, kiai mau berangkat? Iya, pakai PT apa? Bejakeun PT Uswah. Berapa banyak? Sekian.
Hujannya di bejaan. Belum ada apa-apa, belum ada kabar, belum. Yang lainnya ada kabar mah. Kabar apa? Bisa berangkat, ditelepon Haji Yasin, ditelepon Pak Yasin, bisa nih berangkat asal nambah 40 juta. Cak Haji Yasin tangkorak sia meureun. Unggal jamaah jadi kudu nararamba. Caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok. Geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat. Tapi jangan ngomong ngekulatan udah ngebantu. Kalau buat Pak Kiai mah bisa. Berapa banyak? 10 dibantu. Pokoknya kalau 10 berangkat. Di atas kertas namanya nama. Kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu. Mana teuing meureun pan kiai teu bisa nulungan aing. Tah, ai manasik bareng, ai dahar bareng. Giliran berangkatnya doang. Mana teuing tambah sedihna, maning teu berangkat kabeh ceuk kula. Gitulah dongengna ieu. Kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan. Geus asal kasih tahu aja PT apa, bejakeun ku kula. Udah, tanggung jawab berangkat. Cuman bisana nyana 10. Emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu. Bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa. Ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an. Ainu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu. Tah geus diputus we ku kula. Tidak usah berangkat semua. Gitulah dongengna. Ngan kulantaran geus niat ka Mekahna. Atuh tetep kula mah meunang ganjaran haji sarua. Masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10 20 juta serahkeun Zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing. Guys tanggung jawab guys sama. Deki kemana kan? Ya deki kasumurkeun lah. Sumur di jahanam. Aya emang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap. Boro-boro naik ka luhur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat tah mah. Eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya aduh sia naon ya aing ge disogok ieu aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Gitulah kisahnya. Terjadi kesimpulan nanti ayat itu bisa orang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakan to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani. Lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus. Ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana. Pake ku urang selama bisa dipake jang menempuh alam ruhani. Kudu dahar saeutik mah kudu nginum saeutik mah mangga. Kudu sare saeutik mah teh gae. Dan lain sebagai najang menempuh alam ruhani carana to'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna torekatna nah ku hari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut Sayyidul Bahar
lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam aya di mana cicing sanajan di imah sanajan di masjid sanajan di majlis sanajan di jalan sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta geus engke sanajan neuleuh ping-ping neuleuh susu teu pengaruh teh mah geus aya di alam eta mah paling ge nyana molotot ieu naonnya etanya eta kos kitu aya lain aya deui saha eta teh nu geus datang ka Saidul Bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh Abul Hasan As-Sadzili Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali Imam Ghazali belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf Syekh Asnawi Caringin Syekh Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta loba-loba deui nu sejenna ge bahkan kuari ge aya kan urang mah teu nyaho bae urang aya nu mantak atuh hayang nyaho kadija mah dideuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu pandeuri mana nu setarna hebat mana nu jempingna hebat mana anu ngajalankeun motorna tapi cepet nyana datang ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap aya anu endek doang balap tapi teu boga motor aya anu hayang doang tapi teu kesampean aya anu ngurus-ngurus nu balap doang aya anu balap tapi motorna mogok aya nu balap tapi tinggalin aya nu balap datang ieu kabeh urang keur di lingkungan sirkuit naon sirkuitna nafsu laula mayadinun nufus nafsu teh eta adalah medan. Jadi urang teh geus teh keur balap ieu teh menuju Allah. Menuju wusul ilallah. Aya nu ngan sakur ngadenge, aya anu neuleuh nongton, aya anu hayang tapi teu boga kendaraan, aya anu siap tapi henteu setar, aya anu siap tapi tinggalin. Tah ieu urang keur balap kabehan. Tah eta lah caritana. Keur menuju Saidul Bahar hayang ma'rifatullah wa rasulih sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh aya anu datang leuwih ti rukun aya anu perasaan teh eta ibadah teh kos kitu teh ibadah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah anu geus embung disogok lamun magahan ngajina geus embung naon geus teu neuleuh naon nya nama gilaeun bangsa ka proposal bangsa ka kredit geus teu nyaritakeun urusan halal haram embung bae geus kos kitu mah dunia ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna ai urang mah ahli kredit ngaranna ahli itu dunia abid dirham abid mobil abid motor abid jabatan abid dan lain sebagainya urang aing geus abid Allah mangan ka Allah doang hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta bae ka ahli Allah Subhanahu gitulah ceritaan ieu ayat wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun be mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun nu ngagiringkeun malaikat nu pake ngagiringkeun seuneu lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara
make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut pan iya jawaraan jelema teh poteskeun ku aing sia malaikat mah teu pernah belajar besi teu pernah belajar karate teu pernah belajar kitu di Bogor teh naon gara-garana ciwa teh asana dipites-piteskeun malaikat gelut bisa jeung malaikat malaikat make seuneu wer ilaihi tusarun ayo ka ditu kamahsyar cak presiden teh saya mah jangan atukan saya mah presiden tidak ada presiden saya makan raja tidak ada raja saya makan RT komo sia mah RT cak Tommy teh saya kan hansip seumur hidup geus saya bukan ya Allah digiring wae kabeh ge masyaallah wattaqullah sing sieun maneh ka Allah awas perhatikeun urusan haram perhatikeun urusan halal perhatikeun larangan-larangan ketika orang di dunia ingat orang jaga di alam mahsyar bakal digiring ilahi ka Gusti Allah mawa dokumen orang teh melalui pekerjaan orang jeung tingkah orang geus aya di dokumen eta bakalna orang ditimbang ya digiring ilaihi tusarun ya Allah lamun dokumen orang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat pinuh ku sedekah ngabangun masjid ngabangun majelis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap tapi ternyata dokumen orang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh aya 10.000 kamari pamere lurah ti atut sia nya lurahna diseret nya siana dibebeskeun sia gede henteu tapi ka neraka lah cenah kieu ka neraka ge tah moal kebel paling sakengkeongan doang cenah ulah dianggap sakengkeongan ge cek teu panas meureun direrap doang ge panas aya kreditan didinya teh aya ngabohong aya sogok aya balak genep aya as aduh lain Masya Allah sing ade wattaqullah zin ngaranna ka Allah anu allazi ilaihi tusarun ka Allah hungkul maneh bakal digiring lain sakada digiring rek di BAP urang ya Allah ya Rabbi untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah mudah-mudahan urang kabehan dihampura sakabeh dosa urang mudah-mudahan urang kabehan dihampura mata orang dihampura celi orang dihampura suku orang dihampura sungut orang dihampura hingga orang menghadap Allah nu ditimbang nu bagus-bagus na doa leungit ku panasna ngaji mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji ku panasna ngaji ku pasedak-sedak na ngaji lumantak lamun teu hareudang mah teu aya kiparat anu hareudang karek nu hareudang aya teu gegebeg nu gegebeg mah pagon